Ini gue udah memendam rasa sama lu udah lama. Rasa apaan? Ai kamu? Ini rasa yang ndut-ndutan di hati aku. Maaf ya, bukannya aku nolak kamu, tapi aku mau fokus sekolah, mending kita temenan dulu aja ya. Wah, kebeneran tuh ayo babaturan aing. Woi, sableh. Pegang, kadisya. Ayo naon tuh? Kadieu, aing aya pi obrolan, penting ya. Oh, kudu pentingna. Naon tuh? Iya gang, aing tadi nembak awewe ditolak, aing teu narima. Awe nu mana di sia sampai berani nolak sia gitu. Eta awewe anu sakola keneh teh ya wani teh budak nolak aing. Iya, aing boga rencana ayeuna. Rencana naon tuh? Aing boga rencanana aing garek ngabunuh awewe eta. Aing nyeri hatena parah anjing. Ih, aing embung rencana kitu mah. Ayo gembung Tenang, sia ulah sararieun, sia duaan, ku aing bayarana duaan teh 4 kali lipat duaan. Orang nuturkeun wae. Iya. Atuh. Yap. Oh, atuh hayu. Yuk. Lewat tuh. Eta teh budak nu nolak aing. Oh, eta di mana? Ayo urang cangkeun. Kumaha itu? Main apa gitu? Pan orang emang lagi ti awal ngerencanakeun pembunuh. Tapi aku mau busana. Ting, ieu nama jieun we. Rencana orang tiluan aya nama. Jadi rahasia orang tiluan. Tah, jadi lamun aya nu nanyakeun budak ibaratna dengan jelema nanyakeun budak eta awewe mah jasa sekolah urang teu nyaho weh. Kudu bisa ditupan. Oke. Oke, siap. Oke. Ieu na eta ditransfer ku aing doan. Oke, siap. Lot, ngeuring suara teh. Lamar kisah puting-puting kieu. Sama geus sakit di jalan mau kena. Nambi man, masing kawa diceritakan di imah. Atuh, Bro. Oi, saya ka mana ka dieu? Bisa balik deui. Mau balik ieu mah. Beh, pegang. Iya, pentingan rahasia urang. Ulah sampai kabongkarnya tiluan. Siap. Sia ku naon karman bolot? Bieu aing geus ngelajambung ada yang anu ceurik. Kajamun di mana? Tanu tanggal jam deket tanjakan teh. Eta tadi di tempat nu urang dibunuh teh. Emang sia, lewat ke Iradi. Tadi geus aing baik lah nya. Kita kade sia entah ya. Ngan tadi teh kurang dibunuh. Bahaya mah. Kudu. Tukang urang saaya nu suara ieu. Coba ieu meringkak ieu, samuringkak muluk-muluk amat ieu. Coba orang ilik bareng-bareng. Benar. Tadi kurang di ieu teh tayangan. Kade tarik balas dendam ke orang. Mati orang.
Bisanya aing naik balik lah. Ngocek dah lah. Kampret. Udah. Marok, saya di dia. Naon bolot? Iya, aing menyatain puting-puting teh melamar Kisa ku si Karman. Tukajin sama Alun. Kebak bulus. Iya budak. Ayo aing mau nyisa Mike balik aing. Kok asing banget ya? Kok kayak temen gue ya? Bantuin aku. Aku dibunuh sama 3 cowok. Jasad aku masih di atas. Hah? Kamu dibunuh? Terus kamu kenapa bentayangan? Bantuin aku. Aku mau balas dendam sama 3 cowok itu. Emangnya kamu kenapa dibunuh? Gara-gara aku nolak cowok. Beli kopi sih ya, gitu berangkat. Sering amat ya. Saya nempukin aing. Aduh, hai. Beli kopi dong oge. Suatu gentayangan. Pejana berapa? Kok nahan pegang sih ya? Iya, ai. Di gentayangan nu kurang dibunuh teh. Lu bener sih ya begang. Bener, toh, Bre. Terus ting lah. Ayo nama kia. Iya siapa aja yang kurang. Ampun. Kena anak-anak. Nah, si Abel teh enak. Iya dah. Ini siapa deh berangkat? Siun jiwa laki tuh. Atuh Berangkat. Aing sih hangat ya. Balik di sini carekan tuh budak. Mulai aing gentayangan. Anjing. Aduh. Teh. Bener wae sebegang aing gentayangan sih mah. Bener sih ya. Gimana? Iya pas aku balik keluar. Ah siapa awak dulu wae. Kita ngerasana masih ya, rasana cewek. Masa enak balik ah? Itu balik ah. Rasana bersiap ke serangan. Anjing jangan sorangan siapa. Aduh, eta budak doang balik aing. Stasiun anak yang merinding. Anjing aneh. Astagfirullahaladzim.